Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul ladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan saderek pengatu waktu pembawa acara sami-sami hormatan simkuring, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teh hilap ka para pengasuh pangaosan, guru-guru urang sadayana sami-sami hormatan simkuring anu mudah-mudahan ku urang doakeun marantana sapoposna sing dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Tambih-tambih barokah dina ilmuna, tambih-tambih barokah dina yuswana, tambih-tambih barokah dina rezekina, tur mudah-mudahan sing disoleh-solehahkeun turunan-turunanana. Atuh teu hilap ka para bapak sadayana, teuwih tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, oge teu hilap ka tokoh pemuda, nama jamil muslimin wal muslimat, wabil khusus penginten ka para nonoman anu nampak hadir, alhamdulillah. Dipayun doa kalayan rasa syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina sonten ieu atanapi dina wong ieu urang tiasa dikempalkeun deui hakikatna pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Begituna mudah-mudahan segala rupi amal ibadah urang sadayana mudah-mudahan sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Salajengna shalawat wa salam ay makrunan bi ta'zim pamudah-mudahan sapaposna sing diduikeun ka junjunan urang sadayana Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'it tabi'in,
Nu akhirna duwi ka urang sadayana selaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana singengikeun syafaatul uzma di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu mulia, satajan simkuring belaskeun kana hanca simkuring atana picariyosan simkuring dipayun tumeudah ti heula simkuring rumaos jalmi biasa. Wabil khusus panginten ayeuna bade lebet kana sasi saum atanapi bulan puasa. Ukituna simkuring nyuhunkeun lah dihapunten tina kalepatan kaalpaan simkuring. Zahirna batinna boh tina ucap boh tina lampah atanapi tina suudzon simkuring. Ukituna mudah-mudahan para bapak sadayana kersa ngahapuntenna. Oge sawangsulna bilih tema aya kaitan kalepatan ti para bapak sadayana kaji simkuring insyaallah tidak nangat ayeuna pisan ti simkuring bebas moal janten tatagihan jaga debenan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu mulia, alhamdulillah painten urang sadayana baris mayunan sasih nu kalintang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sasih bakal keur urang Pak. Hakikatna Allah nyadiakeun Ramadan intina pikeun urang eta kanyah Allah. Sabab di mana-mana urang saum dina bulan Ramadan, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Oke, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Sing sajalma nu puasa dina bulan Ramadan bari bener puasana cumpon syarat jeung rukuna tur bisa ngajaga puasa tina sagala nu matak ngabatalkeun pahala puasa, maka ghufira lahu ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi segala rupa anu pernah ku urang kaalaman di alam-alam katukang yang berkaitan dengan dosa wasilah Ramadan ku Allah dilungsurkeun ka urang sadayana eta baris janten kiparat kana dosa urang sadayana. Ya, hakikatna kanya Allah supaya urang tiasa minimal bersih lah. Tatkala urang menghadap Allah Subhanahu wa taala urang bersih. Ya. Urang sakedap deui Pak, sakedap deui panginten insyaallah upami isbatna kaping 30 pasti tanggal hijina Jumaah ya, insyaallah dinten Jumat ayeuna insyaallah wengi Jumatna ngawitan urang insyaallah ngawitan tarawih pangintennya ya, tarawih para bapak sadayana sami-sami hadir insyaallah dina sonten ieu simkuring baris ngadugikeun ieu hanya mengulang Pak. Sarana semat ti kapungkur ieu asok ku urang kadangu ya. Ku urang sok kadangu ya, sering ku urang ngadangu ti guru-guru urang ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan saum ya, terutama painten dina masalah syarat wajib, syarat sah, sunah saum, hal-hal nu ngabatalkeun kana saum dan lain sebagainya. Ya. Tah, insyaallah namung sateuacana painten periogi ngemutan ka urang sadayana. Jadi kunaon ayeuna simkuring masih keneh
geus tomper ieu sasi Sa'ban sim kuring masih keneh ngadua Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Pan padahal geus tomper, Pak, para bapak sadayana sareng para pemudana, walaupun 1 hari, walaupun 2 hari ke depan, ya, areksa jam sugan ke depan, Pak, kapayuna urang teu acan aya jaminan pikeun nincak waktu nu ditangtukeun ku urang. Hakikatna, ya, hakikatna urang dongkap kana Ramadan eta pitulung ti Allah. Berarti aya kesempatan urang pikeun ngiparatan segala rupa anu pernah ku urang kaalaman nu kapengker-pengker dina hal anu gorengna. Ya, dina hal anu gorengna. Tapi mudah-mudahan, ya, urang berharap mudah-mudahan ti jamaah anu aya, ti jamaah Masjid Al-Ummah, wabil khusus umumna panginten ti jamaah anu aya di Korea Purabaya, mudah-mudahan urang sadayana sing didugikeun kana sasi Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sadayana sami-sami hadir, dimulai panginten tina syarat wajib puasa atanapi syarat wajib saum, ya, di antawisna para pasadayana nu kahiji Islam, ya, nu kahijina Islam. Jadi kewajiban puasa Ramadan ieu ngan ukur diwajibkeun ka jalma-jalma anu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, berarti Islam, Pak, ya, otomatis anu iman mah iman ka Allah, ya, Allah na anu sahiji, secara tidak langsung anjeuna pasti nyumponan kana rukun Islam anu kahiji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, eta nu kahijina. Jadi umat anu sanes, Pak, sanes teh aya saumna mah sami. Bahkan aya anu sehari satu malam ulah dahar-dahar. Tapi dina Islam mah, Pak, 1 hari 1 malam, ya, lamun dituluykeun tanpa berbuka terlebih dahulu, maka saumna direken haram, ya. Maka aya di urang istilah puasa mati geni tika 40 poe 40 peuting komo. Maka nu kitu direken bahwa puasana puasa haram, ya. Janten bilih aya pertarosan deui kumaha lamun urang puasana sapoe sapeuting atawa 7 poe 7 peuting tanpa berbuka haram, ya. Para wasadayana nu salajengna kanggo syarat wajib anu kadua selain ti Islam, ya, da urang marina agama Islam tangtu urang kabebani ku kawajiban puasa. Nu kaduana nyaeta bulug baleg cek urang mah, ya, nepi kana waktu atanapi manjing waktu minimal 15 tahun ngan tanda kutip, Pak, ayeuna mah. Murang kali urang, Pak, da sim kuring ayeuna ngasuh murang kali, ya, sim kuring sok naros anu kelas genep MI atau SD sampai ka sanawiyah kaluhur. Tandana balik encana ku sim kuring ditaros kieu. Lamun anjeun bener-bener can balik ayeuna can menginjak 15 tahun
saur simkuring anjeun baroga HP gaduh Pak. Pernah simkuring hapunten Pak ya. Ieu fenomena nu aya di urang memang kitu. Nya. Sabaraha kali anjeun ningali hal-hal tanda petik pornografi atau porno aksi dina HP sakitu we. Sing elengeh Pak. Lamun budak ke sing elengeh eta menandakan gitu. Maka ayeuna mah encan waktu secara umur mah nya lamun secara yuswa mah can manjing Pak kana baleg teh. Tapi secara ditingali secara akhlakna eta geus menuju kana baleg Pak. Ari baheula mah ngimpi nya di daguan ngimpina keluar cai mani teh. Ari ayeuna mah dihaja barudak mah. Nempo anu kitu Pak pasangan eueuh gitulah. Kumaha tah kira-kirana? Nu pernah ngalaman? Ya seperti gitulah. Eta fenomena nu aya di urang Pak, simkuring sedih rasana teh. Oh kieu ternyata. Ya ada kumaha Pak? Ya. Hal yang berbentuk anu karar itu sudah tidak bisa dibendung saleureusna. Ya. Aya wae. Ya. Komo saya internet mah. Ya. Eta Pak. Eta balig. Para pasadena kaitan sareng balig. Kumaha lamun murang kali sageung-ageung kieu Pak di usia-usia 7 tahun, maka usia 7 tahun aya anjuran ti Kanjeng Nabi, maka harus disuruh titah ajakan sanes dititah apapun punten sanes diperintah tapi ajak ku urang barengan ku urang mung hati-hati para pasadena ka ibu-ibuna upami nuju henteu saum ya karena aya uzur sara henteu saum ibu-ibuna budak ieu Pak murang kalihna anyar ngiluan naon puasa maka wayahna ibu-ibuna ulah barang tuang payunan murang kali jaga tak hayang budak ya ya pendidikan kanggo para bapak sadayana ka ibu-ibuna mungkin eta masalah balik Pak. Teras deui saur Kangjeng Nabi upami entos usia 10 tahun fadrib bahasana teungel ya saya rupa upami fadrib Pak fadrib dina hadisna maka upami neungel pasti neungel kana ulah area di sampean ka luhur tapi khusus dina sampean maka fadrib dina paksa lah dipaksa wayahna ya dipaksa sabab nunamina kebiasaan Pak upami teu dibangun ti alit keneh ku urang diantep kenaya atuh budak teh sina tong puasa karunya capeun lapareun lapar panu puasa mah haus ya teta jadi diusahakan ari diparentah nama diajak nama sampai sore ya diparentah nama sampai maghrib Pak tapi walaupun anjeunna teu kiateun ulah dipaksa yes ya sampai zuhur ti zuhur terus zuhur deui terus zuhur asar terus dugi ka asar deui ka maghrib akhirna nanti akan insyaallah terbiasa ya insyaallah terbiasa. Eta Pak eta perkawis masalah balik nu aya di murang kali urang ya da urang mah geus liwat ti balik urang ya akhir ya. Nu salajengna para pasadayana anu salajengna berarti
tina balik ieu lamun urang mung puasa ngarekes ka Allah hayang jadi budak deui bisa moal kira-kira kitu we nya. Upami urang alim ka taklif terbebani dengan hukum, terbebani ku kewajiban, maka ya Allah jadikeun abdi budak deui. Kitu tah. Nu salajengna nu katiluna al aqlu, berakal sehat. Berakal. Jadi nu gelo puasa teu Pak? Kira-kira lamun urang teu puasa sarua jeung kitu lah pokona mah. Teu aneh-aneh. Lamun urang teu puasa sarua jeung sabab syarat wajib puasa, wajib ngalaksanakeun puasa anu ngarasa jalma Islam Pak. Lamun rumasa anjeun aya dina Islam maka aya kewajiban puasa. Anu puasa teh syaratna diantarana salianti Islam leuwih ti 12 atau nepi 15 tahun ya, berakal sehat. Jadi lamun urang hoyong alim terbebani dengan saum maka ngadoa ka Allah, ya Allah jadikeun abdi jalma anu gelo. Siapa? Ya jantan gitu Pak, jantan kanu hilang akal eta teh aya kewajiban Pak. Tapi kumaha lamun cager tadi hilang akal pas pertengahan harina cager ya atau pertengahan puasa dilanjutkan eta mah lanjutkeun hari yang tersisa kenae teu aya qada nya teu aya qada. Tapi lamun anu linglung ya atawa anu mabok Pak eta mah wajib qadana ya, wajib qadana. Lamun anu gelo mah teu wajib qada, gelo permanen kadang-kadang. Tapi cager tah eta teu kedah di qadaan. Jadi sakali deui teh simkuring para pasadayana ieu ka para pemuda khususna ya da simkuring ge ngalaman ngora heula gitu tah. Ya, bilih ieu mah. Ya, bilih. Jadi yakinkeun ku urang lamun urang teu puasa berarti dina waktu harita urang keur jadi anu gelo gitulah. Ya. Berarti dina waktu harita urang keur jadi anu gelo. Eta nu puasa nu saum Pak ya. Dan memang kitu ti dituna. Jadi yang berakal sehat mangga puasa. Berarti nu berpuasa mah akalna sehat Pak insyaallah ya. Maka sesuai parentah nu dina Al-Qur'an urang sadayana diciptakeun ku Allah teh pikeun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah nyiptakeun urang jin eta saestuna pikeun ibadah. Tiba-tiba urang teu ibadah. Allah teh nyiptakeun jelema teh pikeun ibadah. Tiba-tiba urang teu ibadah. Urang jadi naon atuh? Nah, ya da Allah menyiptakeun jin jeung manusia teh pikeun ibadah. Maka tanda tanya pertanyaan eta jawabanna ya di urang. Pas urang teu ibadah, oh urang teh jadi nu kieu meureun. Henteu jadi jurig, jadi hewan. Ya. Dan lain-lain eta mah. Eta Pak, jadi balik. Anu salajengna para pasadayana anu kaopatna para pasadayana al-itaqah. Itaqah teh mampu ngalaksanakeunana. Ya. Nu namina mampu ya
nu namina mampu urang kawasa ngalaksanakeun puasa ya. Kawasa teh minimal urang jag-jag sehat akal ya. Sehat akal, sehat badan ya. Dalam artian lain jalma anu gering. Famal kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lamun urang teu damang Pak ya. Teu damang anu menyebabkan sakitna Pak, sakit yang menyebabkan urang janten Pak, sakit yang menyebabkan urang teu tiasa ngalaksanakeun saum. Lamun puasa teh awak mungkin gering ya, awak mungkin gering Pak, mungkin saja akan berakibat fatal bagi kesehatanana ya. Eta diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Eta mah gering nu kitu, tapi ieu mah gering rieut atau nyeri suku menang teu puasa. Gering ringan gitu Pak, sami teu gering. Ada orang mah gering. Panon kapereungpeunan teu puasa kacida mah. Jadi perimbangkeun ku urang lah aya nu kitu mah nya. Nu kitu perimbangkeun ku urang ya. Jadi nu anu disebat mari di dinya mah gering nate sakitnya yang menyebabkan anu tiasa menyebabkan akibat buruk karena kesehatan anak ya, buruk Pak. Jadi kumaha saur Kangjeng Nabi punten sumu tasihu, berpuasalah supaya sehat. Kunaon aya kecap kitu Pak, ku urang buktikeun. Puskesmas rumah sakit pinuhna dina bulan puasa atawa dina bulan anu selain tina bulan puasa. Di bulan naon Pak? 11 bulan pinuh Pak pasti tah. Tapi dina bulan puasa mah kadang-kadang kosong, kadang-kadang saalit Pak. Eta membuktikan bahwa puasa teh matak menyehatkan, memberikan kesehatan. Ya, puasa teh berakibat atau berpengaruh pada kesehatan orang. Sehat jasmani, sehat rohani Pak. Eta saum. Ya, sumu tasihu. Jadi para pasedena, tatkala orang sudah punya kemampuan di hal awak orang, maka orang wajib puasa. Ya. Au ala safarin, atau orang naon nuju angkat-angkatan kapungkur mah Kangjeng Nabi Pak, kapungkur mah mapah atanapi maksimal numpak kuda atau numpak onta. Ari ayeuna 88 km maksimal jarak anu ditempuh dina rukhsah pikeun ngabatalkeun puasa aya 89 km. Ayeuna mah lamun di tol Pak 88 km sabaraha menit teh? Sabaraha tah? Moal 2 jam tapi sajameun lah. Komo di tol mah. Ya. Gitu Pak. Jadi aya rukhsah tatkala ripuh banget Pak perjalanan mangga. Ya, wa antasumu khairul lakum. Lamun urang kuat keneh mah awak urang jag-jag keneh ieu abong si aya rukhsah. Batal we batalkeun, buka we meskipun kurang lapar oge. Ngan wa antasumu khairul lakum. Berpuasa
Sok sanajan anjeun perjalanan jauh ari kuat keneh mah tong buka ya, khairul lakum eta leuwih halus leuwih hade pikeun anjeun mangga saum me pasaum eta syarat wajib saum ya. Kartos pas sakitu minimal gitulah ya. Jadi lamun urang mung puasa mangga Pak ngarekes ka Allah supaya pikun mangga aya eta mah. Dijaga tina naon? Tina pikun. Berarti lamun urang teu puasa urang pikun minimal ya. Kumaha Pak misalkan hapunten dia walaupun dina katerangan sok sanajan lamun urang ngabatalkeun puasa secara dengan sengaja dihaja urang mah muta'amidan ngahaja ngagugurkeun puasa maka itu tecupar ku dikiparatan 1 tahun berturut-turut sapoe kusabab naon urang ingkar kana parentah ti Allah ya. Puasa ngadidik pikeun jadi jalma-jalma nu takwa. Takwa hartina nurut. Urang teu nurut ingkar. Padahal teh parentah ti Allah, parentah ti nu nyiptakeun urang. Tiba-tiba urang teu naon? Teu ngalaksanakeun parentah dunungan. Berarti urang kudu siap-siap didenda gitulah. Ya. Maka ti ayeuna Pak para pasedana Ramadan anu ayeuna usahakeun ya, usahakeun sebaik mungkin seistimewa mungkin Ramadan anu ayeuna ku urang laksanakeun sakantenan urang naon Pak istighfar tina naon tina puasa-puasa ka tukang-tukang anu ku urang ngahaja ditinggalkeun. Terus dina bulan anu sanes urang sengaja ngaluangkeun waktu pikeun ngodoanana. Masalah ditarima jeung teu na lain urusan urang, eta urusan Allah. Kapan moal ditarima sataun ge berturut-turut teu ditarima, komodi ieu mah urang sapoe dua poe, kadang-kadang moal poe. Henteu Pak. Jadi urang ulah kaputus asa. Nya, sok anu urang inget anu urang emut sabaraha puluh poe anu ku urang haja ditinggalkeun sameme jaga disiksa ku Allah di akhirat Pak nya ti ayeuna keneh nya di luar sasi Ramadan ku urang kodoan sepanjang aya yuswa keneh di urang kok ku urang manfaatkeun pikeun ngodoan anu atos-atos nya urang kodo Pak, kodo 1 hari ingetna sapoe, ingetna 2 poe, ingetna 3 poe, bahkan lebih dari itu bisi loba itu sabaraha poe we, yang penting niat abdi ngodoan. Mangga. Sami sareng ngodoan salat lah itu. Urang loba katinggalun ka tahun-tahun ka tukang kodoan ayeuna-ayeuna. Kartos Pak ya supaya urang sadayana insyaallah Pak insyaallah ya urang ulah waka putus asa tina rahmat Allah tina panghampura Allah dosa urang ya sok sanajan urang membumbung ke langit pinuh langit ku dosa urang tulus hamparan dunia pinuh ku dosa urang tapi urang dongkap ka Allah ya dongkap ke Allah dengan memohon ampun tina segala rupa dosa urang ya terutama urang ayeuna manfaatkeun dina bulan anu suci bulan anu barokah bulan anu kecidadi hormatina maka insyaallah Pak Allah baris nyayogikeun atanapi baris ngajangjikeun panghampurana pikeun jalma-jalma anu daek menta dihampura ka Allah. Kahartos Pak, pun anu ka tukang-tukang mah kantun ku urang tobatan.
ya. Jadi keun nu ka tukang-tukang mah urang jadi contoh, lain contoh pikeun diulangi. Urang balikan deui we bageula. Karena gitu. Jadi bukan untuk diulang, tapi untuk diperbaiki. Ya, eta pangitan sapalih tina syarat-syarat atau syarat wajib puasa. Kayak salajengna panginten kantun urang ngalaksanakeunana dina sasi anu bakal dongkap dina sasi Ramadan sareng mudah-mudahan dina sasi Ramadan nya nu kahiji urang panginten sing diduikeun kana yuswa urang kana sasi Ramadan sareng nu kaduana mudah-mudahan urang sadayana dina sasi Ramadan urang sadayana sing dipaparinan kakiatan ku Allah kange ngalaksanakeun saumna. Sareng mudah-mudahan segala rupi bentuk ibadah urang dina artos nu saluas-luasna mudah-mudahan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan segala rupi kakirangan, kecerobohan, gagabahna urang dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah, loba dosana mudah-mudahan sing aya dina panghampura Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu cah piatur ngapunten kasuhun dina segala kakiranganana. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.